Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi nafa'u barokalana wa ridhinika wa bin nasi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim ta'ala fatuhana arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'tik sareng mugi ngabebaskeun Gusti. Riqobana kana beheung abdi sadaya. Wariqoba abaina sareng leherna pirang-pirang rama abdi sadaya. Wa ummahatina sareng pirang-pirang ibu abdi sadaya. Wa ikhwanina sareng pirang-pirang dulur abdi sadaya, dulur pameget. Wa akhwatina sareng pirang-pirang dulur awewe abdi sadaya. Minan nari dibebaskeun tina neraka. Bi rahmatika ku rahmat Gusti. Ya azizu hei dat nu maha gagah. Ya ghaffaru anu maha pangapunten. Ya karimu anu maha bageuran. Ya sattaru anu nutupan pirang-pirang aib. Ya khaliqal laili anu nyiptakeun wengi. Wan nahari jeung nyiptakeun siang. Ya khalisna mugi ngabebaskeun Gusti ka abdi sadaya. Mugi ngabebaskeun Gusti ka abdi sadaya min hammid dunya tina kabingung dunia. Wa adzabil qabri sareng tina siksa kubur. Wan nari sareng siksa neraka. Ya alimu wahai dat nu maha uninga. Ya jabbaru dat nu maha maksa. Ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika kalawan rahmat Gusti. Ya arhamar rahimin dat anu pangasihna di antara nu ararasih. Wa ya awalal awalina jeung dat nu teu aya kawitna di antara anu
anyar. Wa ya akhiral akhirina, zat anu langgeng di antara pirang-pirang nu ruksak. Ya zal quwati, zat nu milik kakuatan. Al matini, anu maha kokoh, nu maha kuat. Wa ya rahimal masakini, zat anu mika asih ka golongan-golongan miskin. Wa ya arhamar rahimin, zat nu pangasihna di antara masyarakat. Baca bareng. Doa nu salajengna wa atik riqobana wa riqobaina. Bahasana dirinya riqob tapi nu dimaksad diri. Hoyong dibebaskeun diri, hoyong dibebaskeun salira ibu rama, dulur-dulur tina seuneu neraka. Jadi riqob dirinya maksudna memang secara lafdiyah maknana teh beuheung leher, tapi nu dimaksad dirina. Birahmatika, kalawan rahmat Gusti, ya Aziz, upami urang nungtungan jeung ngawitan doa sae di awalan kumuji heula alhamdulillah, teras sabada puji maos sholawat, sabada maos sholawat nembe urang ngadoa dipayunkeun keur urang heula jeung keur ibu rama jeung keur guru-guru nembe we doa khusus. Tah dina panungtungan oge sami jiga dina awal doa. Maos sholawat muji maoskeun asmaul husna ketika widya ajiz duki kaya arhamar rahimin teh asmaul husna wungkul. Piwarangan Allah dina Al-Qur'an fad'u biha, pek hidup ngadaroa aranjeun, hidup kabeh ngadaroa biha ku al asmaul husna. Jadi tabarrukan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah
ngalangkungan doa-doa urang sae eta teh kituna teh sunnah hukumna. Jadi bade ngawitan ngadoa eta napi nungtungan doa ku Asmaul Husna. Ari Aziz teh hartosna gagah, Allah nu maha gagah. Gofar nu seueur pangampurana. Teu pedah urang geus tobat tuluy dosa deui tetep pintu pangapunten Allah mah selalu terbuka. Kantun kersana urang nyuhunkeun hapunten ajeng tobatna. Pami Karim maha bageuran. Kalang kawis anu teu disuhunkeun ku urang ge Allah mah masihkeun gitu. Ciri bageuranana Allah. Makana dina syariat Islam disunahkeun upami masihan jenengan ka murangkali nganggo Asmaul Husna. Cuman upami nganggo Asmaul Husna kedah diidopatkeun nganggo lapad abdun. Contoh di dieu Aziz Asmaul Husna nganggo Abdul kawitna. Jadi Abdul Aziz. Gofar Abdul Gofar. Karim Abdul Karim gitu. Jadi upami bade nganggo Asmaul Husna kedah dikawitan ku abdun heula upami bade dianggo jenengan teh gitu. Teu kenging langsung. Sapertos contoh lapan Allah Ismul Adzam seueur kan dianggo jenengan tapi dikawitan ku abdun heula. Abdullah. Lamun teu aya abdunan piraku ayeuna jalma dibere ngaran Allah gitu. Tak di mana masihan jenengan ku Asmaul Husna dikawitan ku abdun heula. Didopatkeun kana Asmaul Husnana. Abdul Aziz, Abdul Gofar, Abdul Karim sareng nu sanesna. Allah teh ya Sattar anu maha nutupan kaaiban sakumaha nu diuningakeun kamari lain urang anu bersih tapi Allah nutupan kana kaaiban urang. Wastur likullil uyub mugi Gusti kersa nutupan kana mangpirang-pirang kaaiban abdi. Khaliqul laili wan nahar Allah teh nu nyiptakeun siang jeung wengi. Khalisna min hammid dunya wa azabil qabri wan nari ya alimu ya jabbar. Hoyong dibersihkeun deui, hoyong dibebaskeun deui tina kabingung dunya dinten teu oge jadi kabingung urang. Ayeuna ente jongjon teh ungkul tinggal daek ngaji dahar geus dipangmasakeun, rencang geus dipangmasakeun tinggal daek ngahuap. Isuk pageto mah geus eueuh dina tanggungan nu jadi kolot bakal karasa kabingung dunya teh saperti kumaha. Tah tina nu sapertos kitu hoyong dibebaskeun teh. Wa azabil qabri sareng tina siksa kubur barzah nu dimaksa. Di dunya geus indit ka akhirat can nepi ta eta alam kubur ngaranna alam barzah. Wan nari jeung tina siksa neraka. Ya alimu ya jabbar Allah teh nu maha uninga kalawan panguningana Allah inkisab teu tiasa dihalangan ku naon-naon. Moal kahalang ku jarak, moal kahalang ku hijab. Panguninga Allah tetep aya. Jabbar Allah teh nu maha maksa. Taye tata krama nalika ngadoa ku musonib dicontohan di ujungan ku Asmaul Husna engke bakal di ujungan deui ku sholawat sareng maos tahmid ka Allah atanapi muji ka Allah. Kitu pisan tata krama nu peryogi diperhatoskeun nalika urang ngadoa.
Jadi teu cukup orang maoskeun kalimah doana, tata kramana dijaga. Pami memungkinkan madep ka kiblat, namprak panangan bari ngangkat cirining butuh kapan orang teh keur menta gitu. Boga wudu alusna. Eling heula ka Allah gitu. Kan dina surah Al-Fatihah oge kumaha? Iyyaka na'budu wa iyyaka ibadah heula ulah ujug-ujug menta gitu. Ari urang mah pamenta loba ibadahna saayana gitu. Maka pantes ulama ahli tasawuf mah sapalihna nutos ma'rifat mah di luar salat teh isineun ngadoa teh gitu. Sabab dina salat oge geus mundel doa teh sagala rupa diaos. Kumplit pisan doa nu diaos dina nalika salat. Sapertos contoh urang ngadoa nalika calik antara sujud dua. Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kumplit dina doa eta. Sehingga marantena mah ngaraoskeun isin sanes teu butuh. Sanes teu butuh ka Allah teu ngadoana teh isin we. Dan tadi teh ari ibadah saayana kitu ari menta saloba-lobana. Sedengkeun piwarangan Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibadah heula sing dina sakara menta gitu. Malah lamun ayeuna ibadah urang dines mah ceuk paripaosna teu disuhunkeun oge. Da geus nyayogikeun Allah mah da eta mah janjina bakal dipasihkeun. Sokomo lamun ayeuna nya ibadahna dines nya nyuhunkeunna dines gitu. Ngan catetan keur urang jadi ibadah ku ngadoana. Sanes hoyong ditedunan sagala rupi pangabutuh. Ibadah we ku ngadoana. Kitu so teh beda dipiwarang ku Allah ad'u astajib lakum. Cek Allah pek ngadarua aranjeun kabeh astajib lakum kuring nu bakal ngaijabahna mah. Cumpon jeung teu mah eta mah da janji Allah dicumponana mah. Ngan nu pariogi ka hartoso teh Allah mah teu sadaya ngijabah doa sapertos nu disuhunkeun ku urang. Tiasa janten dianggo heula nolak balai nu bade dongkap ka urang, dianggo ngiparatan dosa. Bahkan saupami urang dipasihan sakumaha nu disuhunkeun ku urang kedah tanda taros ageung. Nah leres Allah teh ngaijabahna teh leres karena bageuranana atawa nyungkun gitu. Dalamun lek dibundang banding mah tadi ibadah nu mana gitu nu rek dipake ngaijabah doa di manaeun. La ilaha illa anta. La ilaha teu aya di pangeran anu maujud illa anta kecuali Gusti. Subhanaka maha suci Gusti. Ini sayaktosna abdi kuntu eta buktos abdi minal zolimina eta tireng-rengan jalma-jalma zolim. Tuh di ujungan ku sholawat jeung hamdu. Tamatkeun wae teh ayeuna. Wa shalla sareng mugi nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah. Saminggu derek ngaji naon teh? Beungeut. Ala sayyidina kadunungan abdi sadaya Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kakulawargi Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat Nabi ajma'ina tegesna sadaya
Walhamdu sareng ari sadaya jenis puji lillahi eta tetep milik Allah Rabbil alamin anu ngurus sadaya alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونورنا مولانا محمد صلى رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الله من حمده وفي نعمه يكافئ ومزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. اللهم إنا المهد ونحن عبيدك وخادم دينك. تقبل منا عملنا وكفر عنا سيئاتنا واهدنا وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم بارك لنا ولجميع أولادنا وأزواجنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين وإمام المتقين الصالحين الطاعين لله ولرسوله. اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في عبادتك وحسن أخلاقنا وسع رزقنا وهب لنا الناس أجمعين. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية رسولها ومن العيش أطوله ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عامه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وأكك بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مسيرنا ومالنا واسبب من سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبت على نهج الاستقامة وعايدنا في الدنيا من مجيبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا ما أهمنا في هذه الدار وفي تلك الدار واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا خالق الليل والنهار خلصنا من هم الدنيا وعذاب القبر والنار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.